Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh dina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah. Ta eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua. Nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadib ngaranna. Ke sinar kedua ngaranna fajar shadiq anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadib aya fajar shadiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Ulubek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teu ditarik deui tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut lebat panjang set tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu mah lantaran tilok udang subuh deuleu atuh udang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia sok gerak bingungan kabeh ge etang ke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shadiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyai-nyayan beki berang eta mah henteu surup deui tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti berbagai tafsir nyaritakeun berbagai tokoh-tokoh palak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab ayana sinar teh tina hawa teh nu kasorot ku panon poe dari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Khaliqul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala tah kuari subuh jadi beurang bat nu ngajadikeun beurang teh saha tanyakeun coba ka orang Amerika tanyakeun ka orang Eropa tanyakeun ka orang Amerika Australia saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang walah ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh namun orang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit bakal raragagan sebab dina sinar ngandung berbagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak urang teh seger hiji nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena
nun ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nun ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nun gaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngaudu keula gagah wae gagah sidar isuk-isuk teh lain lalawara mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina nyumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees lumantak urang ka masjid jam 10 ka masjid jam 11 poe Jumat diuk sila ulah dihudangkeun bubar Jumat eta bawaan sinar matahari isuk-isuk bang beda tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui naik deui ke ketika jam 2 mulai gairah aya deui kitulah diciptakeun ku Gusti Allah nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah masyaallah balikul isbah wa ja'ala al-laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat orang kaladang capek nuka kantor capek nuka pabrik capek balik hari maghrib sholat dahar istirahat isya langsung jang istirahat teuting teh wa ja'alal laila sakana lumentak aneh ku ari mah dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib kita nutup dagang teh ulah sok engka geus waktu istirahat ku ari mah maghrib malah